diberhentikan di exit jadi imam. Aduh, akhirnya Wadi Mor gua gak dapet zakat fitrah lapor. Alah, pengalamannya gak kak mana sih Daulat? 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 Hadir Daulat. Sholatum yang sholat ke setru. Belagu yang bener lu sholawatan tuh. Sholatum bisa bil mubin lil qatidain ya Allah amin. Sholawatan adalah itu namanya sholawatan si Mimin. Si Mimin sing bener Dawala. Coba Sholatu salamun ala Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin ya Allah daripada kita pacaran lebih baik kita sholawatan daripada kita berduaan nanti kita dihasut setan. Angkat nagan bangun daya dari mundir sinda madilambat modang yang oplosan. Oplosan 2019 oplosan Kak. Oh gitu? Iya dong. Lagu Madawala urang teh domisili di Sunda, urang asalna ti Sunda, urang Sunda diajar mah lagu-lagu pop Sunda. Lagu naon ari Kak? Ieu ngunaheun lagu kieu sing bener lah lagu. Berang maju kalongon. Tuh, turutan. Pakai rasa kalau nyanyi. Pakai rasa, jiwai. So, diajar. Berang, ulah gitu dah, jangan kasar, jangan. Pakai kelembutan. Pakai prasmanan. Perasaan. Iya. So, kumaha contohnya itu? Tuh, kajero. Berang maju kalohon lohon. Cocok. Berang maju kalot ya. Belagung. Oh kahayang sih Madawala. Lain gitu.
Berang. Tarik napas heula. Tarik napas. Tahan di dada. Dap. Tarik nyanyi. Kumaha? Berang maju ka luhur. Sok. Tarik napas. Lepas ya aku dah wala. Tadi aku sain moda. Belegu si dah. So. Berang maju kalon. Ya. Ini sudah kapiran sih lain mah. Mau jadi duit sih. Mau bener belegu. Saya mau kusut kasihatna dola. Satu lagi siapa? Iya. Nih dola. Akang teh ngadengin si lain. Maksudnya si lain kalau di hari libur itu suka memanfaatkan waktu. Juga si lain itu punya keahlian, betul apa tidak? Maksudnya si lain teh buka keahlian, tapisnya tembak menembak. Oh iya, itu tidak salah alias benar. Lamunnya si lain benar, cing ku dewek dek dites. So, boleh, oke. Ayo oke teh naon da. Jadi, palingan dewek meula kacang teh araroke. Eta mah lain araroke atuh jara radi. Heuh eta mah. Oh. Cok-cokot ku si lain. Tadi lamunnya hayang apal dewek. Sok coba da wala lamun si lain bener apis. Ahlinya dina tembak menembak. Pemuda Cibubur ada kepajuan, iya dong. Dola, iya. Itu kaleng black dulu. Ini black itu apa artinya? Hitam, hidung. Hebat Dola. Apa yang harus aku tembak? Dola, ulang tangan. Ulang incer. Kira-kira. Wah itu daulah orang tembak tuh. Naon? Tuh. Dianya. So, agak pakai berhitung dong. Umumkan. Pakai aba-aba. Ayo sama sini kue abana. Sok daulah. Sok siap. Umumkan daulah. Pengumuman. Teruntuk para penonton. Yang ada dekat itu pohon cau, pohon pisang. Pohon pisang diharap minggir dikarenakan itu pohon pisang akan ditembak oleh adik saya bernama Udawala. Pengumuman sekian titik, jangan pakai sekian akak. Iya sekian. Beres kak? So, ayo siap dah. Siap. Satu sepotong. Jangan pakai sepot. Semuahin saja. Lo mah kalau sepotong nggak kerasa. Iya. Jadi
harus dikabehin aja nih. Kabehin aja. Ini kabehin. Berapa piring? 3 piring juga kagak apa-apa. Dawala. Yang bener lo, awas lo. Sekali lagi nyampe pakai sekotong gua centang. Ini gitu dawala belagu. Gelo atuh aing. So, gua berhitung. 1 2. Kamu lama amat sih ngetemnya. Itu sih gawal, aing itu gua abok. Lagi yang gua pegal nunggunya. Langsungin, jangan ngetem gitu, lu mah naik gojek makanya gerak. Iya, udah sama. Awas lu. Awas. Ayo siap. 1 2 3. Dola, kunaon? Silain hebat kumaha. Ai datang teh meuni sakilat kitu daula naik naon? Naik helikopter. Oh naik openg. Naik openg helikopter. Sok nu akang cokot. Oke daula. Oh si eta mah kitu geus ngabaku. Lempang leungeun jajan pan. Esep pengek. Sok, ya daula. Sifat silirodo sapi lulungan persatuan tempo sapi lulungan persatuan tempo. Alah akak, kenapa daula? Punya akak mah beda sih. Bedanya gimana daula? Ukurannya agak gede, warna hitam. Oh iya dong, akang mah demen yang gede, yang buntet, yang hitam. Dimana ngeluarin suaranya beledu, mantep. Coba kalau pistol kecil pleter, melehoy, ceblek nawala. So, waka tes tuh, aya tangkal jauh hiji deui. Wakang tembak, oke. Lamunnya akang tapis mah. Belah mana daula? Ini. Tuh. Kanan seeutik. Kanan. Oh, kanan. 2 3. Akak. Waduh. Kayaknya bekas make nih pelor nih. Udah lama kayaknya nih. Ayo dia. Wih, tuh kopi cabak. Anjir. Ngerakeun akak. Hari akak meuli pestolna di mana hari kitu? Dewek salah meuli daula, dewek meulina di warteg. Lagi yang mau beli pistol di warteg. Iya maklum daula. Itu ada orang kehabisan duit, nggak punya ongkos, punya pistol, udah aja akang beli. Makanya yang bener, yang asli, lihat mereknya merek apa. Oh iya daula. Tapi aya akang ge boga keneh satipe jeung si lain. Nyana sigana ieu mah sataun reujeng ya kas. Sigana ieu samerek saproduk del. Iya. Belah mana tanggal jauh? Hebat tuh lihat. Kesangka si akang hebat. Akang tukang handicam tembak aja tukang. Hei jangan debu. Kalau tukang handicam itu ditembak nanti itu. Aduh, udah mulai.
syukur si lain geus nembongkeun ka bisa sagala rupa oge memang langit tampu bakal aya hasilna jang cek kolot baheula mah mayarna teh ku emas sagede kalapa maksud emas sagede kalapa teh maksudna teh naon bah emas emas ket hate cek agama teh istiqomah teh jang ya ya bah abdi iya teh dina raraga saderek urang sarerea teh saha teh apa Bapak Haji Tatang dina raraga naon ieu teh bah dina raraga naon Bapak ieu teh dina raraga walimatul khitan nu mantap urang doakeun jang babarengan ku dewek si lain urang berjamaah ngahijikeun hate ngahijikeun pikiran menekungkan nulinuhung mujabrata kadat nu maha kawasa malar aya dina berjamaah masalah sahiji doa urang teh aya ditampi ku nu maha suci nya laras Bapak mudah-mudahan ieu urang kali anu disepitan teh salian dipicen siritna johiriyahna sing parat kana hakikatna maksudna parat kana hakikatna kumaha Pak maksudna teh parat kumaha Pak parat kana hakikatna teh sing dikapiceun sirikna pidikna ngupat sinuat cegekan cempadan jayeulna kasasama sabab ismuning Islam suci bersih seep tina sagala kotor selamat dunia akhirat batah eta teh atuh Bapak Tatang Sarimbit dina ngoningaekeun tasyakuran ti kawit dugikeun kareng sena daya halangan harungan pamangan naon nya dah salamet anu ngahibur salamet nu dihibur salamet para panonton sadayana nya dah mudah-mudahan nya Bapak eta anu disuhunkeun ku urang sadayana aya dina kalancaran kasalamatan tur ta kabarokahan Abah amin duh hebat si monyong ya para ulun malum nu kasunu ninggali nu dipamri hampura nu ditedak ya sanajan digarabag digerebeg oge nya ya nya kitu sanes teu sono bade pamitan ka Bapak Tatang Sarimbit khususna umumna kasadana para panonton nu mawi bade ngabujeng deui nya dah ngabujeng deui ka daerah Cimapar dah pamudah-mudahan atuh ieu carios nya Braja Wisesa perlaya nitisna ka Raden Jabang Tutuka teh malar katitisan kuna rupaha tekad ucap lampah nya pikeun ieu teh kakuatan pakuna di negara Amarta mudah-mudahan ieu carios Braja Wisesa nitis teh aya dina panangtayungan aya pikeun tulangkeun urang sararea dah tontonan sing ngajadikeun tuntunan nuntun kana jalan kahadean sing kawaris ku barea khasiat bagja daulat lan mukjizat salayang sablan salayang lebet kacabe mah sampo lumayan tambih lumayan lebet kasae mah henteu nya dah lumayan tambih kurang sonten-sonten we nya atuh ieu carios Braja Wisesa nitis kunde dipungkas kututus langkung kepang halang kembang pinitik sedang mekar sari tutup lawan sigotan